Kanjeng Nabi nyaritakeun baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bahasa Kanjeng Nabi baiti jannati, imah kaula adalah surga kaula. Tempo kurang imah Kanjeng Nabi ketika dek asup ka bumina mendek berarti kan handap. Masyaallah kari di jerona eueuhna naon iwal ti kamar, di jero kamarna ngan sakadar aya palapah korma doang. Nu Kanjeng Nabi lamun gugah kulem di dieuna katingali urut palapah korma, tapi Kanjeng Nabi nyaritakeun baiti jannati. Ya Allah ya Rabb, imah nu sakitu di bawah sederhana RSS, sangat sederhana, di bawah sederhana, tapi Kanjeng Nabi nyaritakeun rumahku adalah surgaku. Horenganan lain terletak pada bangunanana, horeng terletak pada ruhanina, hate nu ngeusina. Kumaha emang Kanjeng Nabi lamun ka bumi langsung Siti Aisyah nyanggakeun nyayagikeun calik ku Siti Aisyah, kadang-kadang mah digibasa digebegah, ke kadang-kadang Siti Aisyah nyanggakeun cai jeung korma. Indah jasa eta imah kos kitu, padahal mah di bawah sederhana, tapi penghunina horenganan perhunina penghuni surgawi. Tuh indah jasa, Masya Allah. Lantaran Siti Aisyah jeung Kanjeng Nabi satu ketika balap lari kan di sisi imah. Yuk orang balap lompat, ayo Kanjeng Nabi balap lompat, menang Kanjeng Nabi, wajar. Kanjeng Nabi lalaki gagah, Siti Aisyah mah awewe eleh ge wajar. Menang saminggu balap lompat deh, tapi Siti Aisyah nu menang, bungaheun jasa. Kunaon eta? Berarti silih rojong. Hirup teh sakapeung urang jeung pamajikan dihandap, sakapeung di luhur. Gitulah kahirupan urang ge jeung pamajikan, neng mayahna ayeuna dihandapnya keisuk di luhur. Nah, sakapeung dihandap, sakapeung di luhur. Dina harti kadang-kadang menangkeun lah pamajikan, kadang-kadang urang nu menang. Kos gitulah kahirupan. Nah iyalah ruh imah kos gitu. Jadi lalaki teh ulah sok ego hayang menang sorangan bae. Nanyakeun ka dagang sih ieu rugi atau ulah sok hayang nyaho. Jadi mah pokona urusan me dapur hayang nyaho segala rupa hese nyandung anjing. Pan jadi nyeri tah kado jadi pamajikan, ya Allah isa laki kieu amat. Nanyakeun deui ka geus sabulan teh meureun dagang kadeuleun aja untung lu lah bohong mong. Sia pokona urusan dagang urusan rugi untung urusan aing. Siapa urusan dapur kan nyeri. Tapi lamun kieu maka dagang untung tak rugi. Ya ka dieu neng dieu ge. Alhamdulillah ya dagang untung ya neng ye. Minggu ieu boga 100 juta, cekel ta 50. 50 yang kawin. Lebih nyeri tah mah. Cak kira teh sial di salaki. Tapi lamun kieu mah kan ngeunaheun. Neng, ieu urang kan rumah tangga geus lila ye. Alhamdulillah geus 10 tahun maju mobil geus boga, imah geus boga, segala rupa geus aya. Jasa kieu mah meureunanan ku Allah dibere fadol alhamdulillah. Nah ieu kumaha coba cek neng. Kak, nu hebat mah kieu Kak. Kakak mumpung ora mobil aya, dagang keur maju, imah ja gede, beusi hayang nyandung kula mah ridho jasa. Tangeunah jasa kan kadengena. Nikmat eta kos kitu, ngan moal aya. Tuh, ieu ruhani. Ya baiti jannati, ya Allah ya Rabb, rumahku adalah surgaku. Lain terletak pada materina, lain terletak pada imahna, tapi terletak pada penghunina. Nu sok kula didongengkeun teh aya hiji jelema boga pamajikan indah jasa bruk-brak, boga duit bebeja teu boga duit bebeja, nikmat jasa kan hirup kos kitu. Artina sauyunan kacai jadi saleuwi ka darat jadi tukang salat cek urang Bandung mah ngeunaheun sauyunan. Nah nyana naik sepedana reman haju turun ka anak teu karep ngaguling ka sisi seserian. Ku sabab naon eta? Ieu ruhani surgawi eueuh sekat antara suami jeung istri, dinikmati boga sepeda reman ge indah bae. Bahkan geus ieu ge ieu getihan seserian. Aya orang boga mobil Kijang nu anyar, bahkan Fortuner anu anyar, AC na ge. Tapi pamajikanana geus daekeun ngalieu ka dieu bae kieu bae naik mobil lagi kieu bae. Neuleukkeun ka dieu ieu salakina nyupiran teh dideuleukkeun kieu bae, manyun bae. Eta AC sakitu ti istahar reudang di jero mobil.
Nah ieu berarti kan kadeleuna doang surga horegana jero mana neraka jahanam. Nah eueuh di Cibadak mah paling gak hiji 2 3 4 5 6 7 tak ulah datang ka kos kitu. Ulah sok memperhatikan gua lagi lamun naik mobil teh naik mobil bareng di dia aya dulur di dia dulur sok aya tah batur mah dulur bangsa mamang atau uan sok milu eta sok kieu bae salakina di dieu nyana kieu bae wah bermasalah ya kajen gua kumaha bermasalah pan urang naik mobil mah kieu kan nanya ka ngeunaheun kan iman teu kieu bae sakali ditanya kumaha sebodoh dijebrisa pohara jasa eta neraka eta kos kitu mobil sakitu mewahna mungkin leuwih ti Fortuner Baby Ben bisa Lexus tapi horeganan di jero na mah horeng neraka ulah datang ka kos kitu tah kahirupan urang imah nu agreng ieu teh ya geus hebat tapi ciptakeun ku urang suasana surgawi di jero na bruk-brak salaki bebeja ka pamajikan bebeja ka salaki naon bae keluh kesah di imah tangga bebeja nikmat lantaran Allah ngajelaskeun di jerona litaskunu ilaiha sakinah horenganan koncina mawaddah warahmah ai mawaddah jeung warahmah teh bruk-brak ulah aya nanaon kan ngeunaheun eta kos kitu imah teh engke geunaheun imah tangga teh ngeunaheun lamun urang sauyunan jeung pamajikan udang salakina jam hiji kacai pamajikanna kan neangan deh ka mana ieu salaki ternyata salat tahajud Allahu akbar teu kudu dititah pamajikan teh ge pamajikan kacai deui milu di tukang sholli sunat tahajud Allahu akbar salakina salat pamajikanna salat ngan 2 rakaat doang hajud teu kuat pamajikanna ngongkong teu beres pokoknya asal tahajud jeung pamajikan moal beres komo urang aju salat urang salat di hadapan dipan pamajikan di luhur moal beres ya pamajikan mangahaja ngagoda urang nu tadina rapi ge disingkap-singkapkeun ku nyana teu ulah tahajud kudu misa kamar ulah sok aju ngahaja urang di handap pamajikan di luhur nyana gendelekeun nya coba ku aing sia digoda sia ku aing mulai gagaro lah naon segala rupa aduh sempakna ka deuleu moal beres ya pas asyhadu la ilaha illallah ya dia ngacung di dia ngacung gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.